Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Para mitra anu mulia kocapkeun isukna kira-kira wanci lohor mayang sari keur ngahuapan budak harita teh kucau di dapur hari Julaeha keur napikeun beas di pipir gero di luar sora lalaki uluk salam menilentong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal mayang sari gancang nyirili ka jero bari ngais budak barang berai panto dibuka si horeng nu uluk salam teh Budiman balik di kantor langsung ka imah Julaeha. Mayang damang Pangestu samulihna kumaha Budi? Temal mayang sari nyebut ngaran dabad tuman titadina sok pada nyebut ngaran. Kat kamana ri mama? Aya nuju napikeun beas mangalingi Bud. Kalacat Budiman unggah rek diuk dina kursi. Bobo si Asep teh mai? Nuhun nemete tos emam cau ka dikantun heula nya Budnya. Temal mayang sari para mitra sadaya. Harita teh bus atuh ka kamar nyarekeun budak. Teu lila kaluar deui ti kamar teh. Kebat ka dapur rek nyician cai. Nu teu sakumaha lila mayang sari norojol mairan cai herang kana cangkir beling. Sawieu satu maila ulang ngarepotkeun sanes tamu. Ngarepotkeun naon ukur cai ge cai goang Bud. Da kuena mah seueur di bumi di ditu di Budi. Temal mayang sari bari nuna cai gek diuk nying hareupan Budiman kalawan pokna deui. Di bumi na teh Bud? Di kantor terus langsung ka dieu. Dupi mah ibu leres kamari ka dieu. Cek Budiman bari neuteup. Muhun kamari teh ibu ka dieu nu teu disangki-sangki. Ibu ngangge keur sarurumpaheun. Lami di dieuna. Nya aya we saja mah sanes ku kitu mayang mah kasumpingan ku ibu teh ngaraos bingah aya wiresi sinanten ibu keur sarurumpaheun ka dieu atuh ngaranjugna aya ceuk mayang sari lamun ngajalanan teh mah ngajalanan sangkan Budiman nyaritakeun permaksudanana sakumaha nu dicaritakeun ku ibu Masria. Ngaranjug kumaha ri mayang ngaranjug sagala. Nah ibu benduk itu ka mayang cek Budiman bari teu leupas paneuteupna. Muhun nu diangge ngaranjugna teh asa tebih tina sangkian anggang tina gambaran. Malih asa teu ngimpen-ngimpen acan. Ibu bari sengadugikeun cita-cita Budiman. Eta kunaon atuh Budi ngangge aya emutan palai ngawangun rumah tangga sareng mayang. Sedengkaan mayang teh tos kauning aku Budi oge. Nu sakieu nemrakna teu aya kagaduh. Sajabiti kitu mayang gaduh kariridu buktosna murang kali. Nah istri teh mayang bunyalira wungkul kitu teu aya deui pilihan sanes jabiti mayang. Kapan teu kirang istri mah tur anu saluhureun sagala rupina ge ti mayang. Na moal isin Budi kagungan istri ka mayang. Mangkaning Budi mah kasebat jajak kakene. Sedeng mayang tos gaduh murang kali. Nah Budi kinten-kintena moal ngaraos isin deui kitu. Nu janten ibu Rama Budi kagungan mantu ka mayang. Ceuk mayang sari saolah-olah ngorehkeun eusi hate Budiman. Mai kantenan istri mah di mana-mana ge seueur. Kalayan teu kirang kunu kanu tegep rupina. Malih di kantor ge aya tiluan nu marasi keneh rumaja. Rupina cekap jajar pasar. Pendidikan lumayan komo nu saurang mah kagungan titel sarjana. Atuh nanging hate Budi henteu kabiruyungan ku tilu rumaja. Tetep gaduh harapan ka mayang. Naon margina Budi gaduh harapan ka mayang. Kahiji etang-etang ngajait tina kanyerian batin mayang. Kunu ngaran Firman. Kaduana upami kagok disangki teh mah kagok disangki awon. Bari Budi sareng mayang teu rumaos ngalampakeun hiji kalakuan. Nu ngarempak agama sareng ngalanggar hukum nagara. Jalaran Gusti Allah maha uninga maha ningali. Ti payun Budi aya nu nyariksa ku tiluan.
nyaeta ku babaturanana firman. Budi dipitnah majarkeun kumawantun ngagoda hiji istri nu kagungan caroge kalawan ku Budi digunasita kahormatanana. Panginten kupun biang ge waktos kamari ka dieu diwartoskeun kajadian Budi. Anu katilu ketuluna Budi ngaraos watir umurang kalih teu diangken putra ku Firman. Disangki eta murang kalih tetesan getih Budi. Bios ku Budi moal burung dipikanya. Mudah-mudahan sing aya milikna. Tah kitu margina Budi ageng harapan kamayang teh. Sanes ku cita-cita teuing nang ngiring ngamang nyerikeun ku kalakuan ngaran Firman. Ceuk Firman rada panjang lebar ngadadarkeun eusi hate miharep ka Mayang Sari. Aya caritaan kitu ti Budiman teh Mayang Sari ngadon melengu. Duka keur mikir para mitra sadaya. Kudu kumaha pijawabeunana. Sedengkeun Budiman terus neutut keur kitu torojo Julaiha tas napikeun beas. Punyahoan nya di jero aya Budiman. Atuh Julaiha meuni bangun nu eraeun pisan. Ya Allah, panyanten teh teu aya Aden. Boro mamah teh nyuruntul we. Aduh punten atuh Aden. Aduh meuni kikieuan mamah teh nya. Ceuk Julaiha bari rada pupurungkutan. Sabab teu make baju ukur di kutang jeung di samping. Ongkoh tas kekeduk runtah tuluy napikeun beas. Mohon mama, damang temal Budiman bari mesem. Aden pun tenah di kantun heula nya. Angga mamah. Temal Budiman para mitra bus Julaiha ka kamar nyekot kabaya nu digantungkeun dina kapstok. Rap dipake tuluy kaluar deui ti kamar. Sareng naon atuh ngaleueutna teh Aden? Cekap mamah wios ulah ngarepotkeun. Jalan sanes tamu sawangsulna abdi kedah diapunten. Kos jodei-jodei we ngadon ngalidijan di dieu. Aden mah ngangge kagungan emutan kitu sagala. Nya nuhun we sering disumpingan manawiskeun ngangken wargi. Mungkieu geuning di mama tak pikaisineun Aden. Malum jiwa istri bari pada sabelah. Ceuk Julaiha bari bangun nu kapi asem. Kedah kumaha mamahnya sakieu mah cekap we sarengna deui. Abdi mah ka dieu oge sanes manang kana saena sareng ageungna bumi. Temal Budiman bari ngareret ka Mayang Sari nu keur tungkul keneh. Kalawan Budiman pokna deui. Rupi pun biang lami di dieuna mama. Kantenan we lami mah Aden moal nya kitu keur nemean teh keur sarurumpaheun teh. Diangurkeun di dieuna ge Aden. Sasauran naon wae pun biang teh mama. Budiman siga anu acan puas nanyakeun deui obrolan indungna. Padahal tadi geus dicaritakeun ku Mayang Sari. Nya kitu teh we seueur-seueur we Aden utamina mah nyaurkeun perkawis Aden aya maksad palai kagungan rumah tangga sareng pun anak. Atuh mamah teh ku ngupingna kasauran ti tuang ibu kitu ngaraos kaget we sareng isin. Muhun isina mah wireh kaayaan pun anak teh sakitu buktosna. Dipandang rupi teu goreng patut-patut acan, dipandang pendidikan teu bodo-bodo acan, tos kantenan dipandang tina perkawis kagaduh manaon pandangeunana. Eta kunaon atuh Aden nganggo aya emutan apalai rumah tangga sareng pun anak. Mangkaning pun anak gaduh kariridu. Rupina mah ku Aden ge parantos ka uninga. Ceuk Julaiha ngajelaskeun deui. Sakumaha caritaan Ibu Masriah indungna Budiman. Teu kunaon Bu, mama, mung abdi mah ngaraos sawatos ka murang kalih we. Upami bade ngiring nyaah teh mah bade ngiring nyaah. Abdi mah kitu, komo kitu, murang kalih teu diangken putra ku Firman. Eta panyangki anjeunna murang kalih teh sanes tetesan getih anjeunna, disanggi tetesan getih abdi. Tumalot kitu nuhun tumali kitu kangge abdi mah pameng disangki awon ku jenengan Firman. Sawios Gusti Allah mah maha uninga kasadaya umatna. Mana nu sae mana nu awon, mana nu leres mana nu lepat. Aya paripaos Gusti Allah tara cueut kanu hideung tara ponteng kanu koneng tara nangeui enog ti bongkokna. Temal Budiman nemongkeun kagiligan hate anu gede harpan rek mihukum Mayang Sari. Atuh Julaiha nyarita deui. Eta kumaha ari Neng rek narima kana harepan Den Budi?
Keur mamah mah kasebut kolot nitah moal nyarek moal gumantung kana pipikiran Neng sorangan. Cek Julaiha nanya kana pamadegan Mayang Sari. Nyari anjeunna parantos aya maksad kitu mah. Bari moal ngaraos kaduhung engkena. Kaduhung di akhir kalanan ridho nanggung beban abdi sareng si Asep. Tembal Mayang Sari akhirna narima rek dipiharep ku Budiman. Tak kitu geuning Aden pangwalertipun anak mah anjeunna nampi kana harepan Aden. Kitu ge saupami Aden moal ngaraos kaduhung moal ngaraos isin kalayan ridho direrepot ku murang kali. Cek Julaiha ngareret deui ka Budiman. Teu aya emutan baris kaduhung atanapi ngaraos isin abdi mah. Aya maksad hoyong ngabangun rumah tangga sareng Mayang teh. Jalaran tos gilig maksad abdi nyalira. Nu hartosna teu karna asa kapaksa atanapi aya nu maksa abdi kedah gaduh istri ka Mayang Sari. Cenah eta saur Mayang kedah ridho nanggung beban. Anjeunna sareng beban murang kali. Kangge abdi moal teu ridho jalaran tos janten kawajiban abdi. Tanggungan abdi sagala rupina. Utamina masing aya milik nawe baripada silih simbeuh ku kadeudeung, silih siram ku kanyaah antawis abdi sareng anjeunna. Temal Budiman nemongkeun kabuleudan tekad. Nya ari tos kitu mah kangge ieu mungna saukura sambung doa we kangge mamah mah. Munga tibatan henteu diwakcakeun ti ayeuna kangge mamah moal tiasa nyugemakeun dina waktosna salametan. Ukur ala kadarna teh sanes basa-basi ari kanyaah mah mamah teh teu laas kanyaah sanaos si Neng sanes anak kandung oge. Ceuk Julaiha satengah nemrakeun katu mampuhanana. Sawios sawaka perkawis kapriyogian itu ieu mah ulah janten emutan utamina mah nyuhunkeun piduana bae. Temal Budiman bener-bener rek nemongkeun kanyaahna ka Mayang Sari. Atuh cohagna mah rek meuli kanyerian batin kalawan pokna deui bari ngareret ka Mayang Sari. Mayang teu aya kapriyogian naon-naon di bumi? Henteu dupi kitu, temal Mayang Sari. Pami teu aya kapriyogian naon-naon mah. Kumaha pami urang ka kota heula sakedap? Mangga. Mayang Sari teu mikir dua kali langsung nyebutkeun mangga. Canyaho naon maksudna Budiman ngajak ka kota. Yung wae rek ka kota mak nengkeun si Asep mah da aya mamah di dieu. Cek Julaiha ngajurungkeun. Koloyong Mayang Sari ka kamar sedot-sedot nyisiran. Tuluy disalin ku rok bersih. Geus kitu atuh las-las diwedak sahilas. Atuh teu lila indit dibonceng kana motor. Bari sajajalana Budiman ngajak ngobrol. Datang ka kota bus ka hiji toko kalawan Mayang Sari dititah milih rok jeung samping kebat. Katut lawon pikabayaeun pikeun salina dina waktuna kawin. Samalah ku Budiman dipangmeulikeun kongkorong 10 gram jeung mukena katut Quran. Cenah mah kongkorong jeung mukena katut Quran pikeun mas kawin. Atuh Mayang Sari balikna teh meuni angkaribung mawa balanjaanna pikeun manehna jeung keur budak. Samalah Julaiha ge dipangmeulikeun samping jeung pikabayaeun 2 potong. Saminggu ti harita para mitra nu teu kacaturkeun dina sasadiaanana, dina babadabianana antara indung bapana Budiman jeung Julaiha. Gancangna ieu carita Mayang Sari jeung Budiman geus ngadahup kawin kalawan biaya hajat ditangkes sagemblengna ku indung bapana Budiman. Julaiha mah sapeser di belah 7 ge teu ngaluarkeun pisan. Sedeng walina wali hakim sabab Mayang Sari ngakukeun geus teu indung teu bapa. Da puguh geus aya kana 15 taunna indung bapa Mayang Sari eueuh beja-bejana acan. Nu matak disebutkeun geus maot. Tapi wallahu alam bener henteuna indung bapana Mayang Sari geus maot. Alhamdulillah. Mayang Sari jeung Budiman geus laki rabi. Dibarengan ku rahmat jeung karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabada kawin teh Mayang Sari jeung Budiman cicingna di imah Julaiha. Ongkohan pamentana Mayang Sari hayang ulah pajauh jeung Julaiha. Kitu sotenan lain mung dibawa pinah ku kanu jadi salaki, tapi ngarasa karunya ku Julaiha.
atuh cuang cieung kemenan eueuh batur repikeun pakukumaha dua poe ti sabada kawin Julaiha nyamperkeun ka Mayang Sari nu keur ngobrol di teh iraha bade ngawitan didamel deui teh Aden ceuk Julaiha bari gek biuk bijireun Mayang Sari manawi teu aya pamengan mah insyaallah enjing bade ngawitan didamel mama temal budiman atuh Mayang Sari atuh para mitra ge nyebut nage mama atuh memang budiman ge nyebut nage mama ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso Julaiha harita nyarita deui teu sawios-wios atuh Aden bade ngawitan didamel mama enjing oge malih saya oge kitu enggal didamel deui komo kitu Aden dipasihan libur ukur 4 dinten taina mamah bade nemerakeun kanyaah ka Aden sareng ka ieu kapun anak nanging sanes nemerakeun kanyaah nu mangrupi artos atanapi barang bade nemerakeun kanyaah kudu mugi-mugi sabada lekasan nikah masing awet jodona masing runtut raut sauyunan tiasa silih titipkeun diri siasa silih simbeuh ku kadeudeung silih siram ku kanyaah ti lahir dugi ka batin di sarangan arageung milikna salalamina aya dina kasinugrahaan ditebihkeun tina sagarupi kamusibatan atuh penderitaan neng nu ka tukang-tukang cang sasarat harita nu hartina ulah karanapan deui ulah kaalaman deui ceuk kolot teh mah neuk leukeur meulah jantung urang teuneun atuh dihaneuleum sieum urang tuna dihanjuang siang kitu cenah ceuk Julaiha ngageletis nyaritaan kanu jadi anak jeung kanu jadi minantu kalawan ngaduakeun atuh budiman nyambut kana caritaan Julaiha bari namprakeun dua dampaleungan amin ya rabbil alamin atuh salajengna mugi-mugi we doa mamah diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala salawasna mamah mugi panjang yuswa dibubuh aya dina kawilujengan salalamina mung eta mamah nemete abdi sasanggem ka Mayang hoyong nadran ka paesan ibu ramana Mayang nanging anjeunna teu uningan paesanana ceuk budiman aya pikiran hayang nadran ka kuburan indung bapana Mayang Sari bojang-bojang anjeunna sanaos mamah ge teu terang di mana ngantunkeunana sarengna deui disangemkeun tos ngarantunkeun teh ukur di papara duka leres parantos ngantunkeun duka jaru meneng keneh tema Julaiha dan memang indung bapana Mayang Sari disebutkeun geus maraot ngan saukur di paparah atawa di sawang bumi geus aya kana 15 taun eueuh laratanana pisan Upi Mayang tiasa dirorok ku mamah teh kumaha ngawitanana ngadikantunkeun ngalih ku ibu ramana budiman harita jadi kapapanjangan upami dijujuti kawitna mah rupina moal tamat ku sakedap-sakedap Aden ari garis ageung nama nalika si Neng yuswa 1 tahun satengah ramana teh kagoda ku hiji istri rugi kacul wae ibuna sareng si Neng diculkeun sangem cohagna mah teu dikungkung teu diawur moho dikungkung teu diawur dicangcang teu diparabang dina hiji dinten bade ga ibu ramana nu jenengan mangkanta sumping ka dieu kalayan naroskeun ibuna si Neng di enjing-enjing duwi kasonten teu aya mulih-mulih nya upami kitu teh mah bade gana teh ngaraos hariwang sasaurana teh ibuna si Neng teh bade barang galeuh ka pasar neng diantos-antos ku bade gana teu aya wae tos kitu balenyeng bade gana teh ka eyangna si Neng maksada manaroskeun saur eyangna si Neng tos lami teu aya ka dieu-dieu tidinya mah bleng we ibu ramana teh teu araya duka kamarana ditaroskeun ka istrina nu anom nyebatkeun duka ongkohan sareng istrina nu anom ge tos dipirakan tah kitu jujutan mah Aden atuh ieu si Neng diserenkeun ku bade gana mah ieu ka mama direh bade mulih ka sarakanana sareng istrina ceuk Julaiha ngadadarkeun asal usulna
inung Bapa nama yang cari kacarina. Kau berkicumatan posoe mama keuningnya atau napi sejelas ibu rama nama yang cari ayat ini atau napi tot pimpinan. Manawi abi ayah emutan hoyong nadran tewireh wong kamari abi mimpe. Dina etangan te abi nuju mapah sareng hiji istri. Eta istri teh nyauran ka abi. Lajeng ku abi disampurkeun kalayan ditaros maksad nyauran. Saur anjeunna teh dari Cimalima asep kadingring-ding. Serengan hingkeun ku ayana asep parantos ribu maneh ngarawatan anak ibu. Sakan tenan ibu titipin anak jalaran ibu tebih. Beri dibanting ku ibu sieun ti dekahi. Untuk jelma burung ini maka ibu saos anjeunna dikantin tinuju alis keneh oge. Pas gitu dina entenan-entenana menawi abdi aya maksud bade nadran teh kapaesan ibu nama yang cari. Cuk budiman harita para mitra nerangkeun impianan. Sekarang kitu nanti asajan kareng atuh ibu nasi teh parantos nangkeun ade. Nasi mamahna berkah pisaprak anjeunna teh aya gitu acan pernah kaimpenkeun. Ati adon di palaina ieu mah nadran dina panyaweran geus biasa ngucurkeun cai bari ngaraos-ngaraos Fatihah sareng puji. Nah bade netep badan netepan magrib pimpenna pimpinan doa. Perkawis pimpinan doa matos aya tos aya di dunyana. Dengan paritaosna sanaos kahalangan ku nyaeta ti lautan atau nepi kahalangan. Ujung gede oge na burung dugi ade. Ujung foto jeung irang nadran kapaesan ibu rama atau napi. Eyang ulah dari menit didoakeun sok pinawonten iban urang menit doa hoyong itu hoyong ieu. Hoyong beunghar atapi hoyong masangkat hoyong lulus ujian. Asebabna teh Mesri kenapa teh? Sedang parantos aya di alam barja yang alam menuju nanaman ganjaran kumaha. Yuk hilaeha para mitra kursi kadenya budak teuing kita. Bangkang kumayan cari disampurkeun. Malah budiman genuturkeun ka kana. Hilaha tuluy kacayot abad saban salat laka. Masa heula para wargi anu mulia. Masa heula sadaya beuki lila laki Rabi nama yang sari jeung budiman beuki tentrem ayem repeh rapih matak tiis ceuli herang panon atuh budiman ka budak kacidanya aheunana si janu teu asa ka anak sampeuran komo kitu budak leutik keneh kala kakara umur 7 bulan awak mayang sari beuki lila beuki lingsig tur beuki bersih. Ku ayeuna mah sanggeus boga deui salaki kabudiman asa senang. Tiis seceuli herang mata, tibra sare ngeunah dahar. Kunu jadi salaki atuh kacida di dama-damana. Pon kitu manehna ge kanu jadi salaki ngadama-dama. Kanyeri jeung kapeurih batinna tinu jadi popotongan nyaeta Firman. Geus leungit kaganti ku senang hate. Sabab budiman salakina nu ayeuna sakitu mikanyaahna. Samalah lain salakina bae anu nyaaheun teh dalah mitohana ge nyaaheun pisan. Tapi sabalikna keur popotongan nyaeta Firman kadienakeun teh katingali asa eueuh aca ieu eueuh para mitra eueuh cahaya beungeut teu pucet
Apias cicing di imah alum we bangun anu sarumpeg di pikiran. Samalah digawe nage mineng males. Dina hiji poe balik digawe tur geus rada lilareuh. Firman ate buru-buru dahar. Sakitu sangu jeung deungeuna geus nangalang oge dina meja makan. Meunang nyadiakeun Mang Pajar badegana. Kalah ngajejentul we di teras ngadon ngumbar lamunan. Akhirna Cep Firman ngagereneng jeroeun dadana. Dipikir-pikir asa beuki kapikir. Dirasa-rasa abeuki akarasa. Lamun kitu mah aing nu bodoh beunang katipu ku Basuma. Nepi ka aing luas nyerenkeun Mayang Sari. Majarkeun Mayang Sari beunang kagoda ku ngaran si Budiman. Kalawan beunang dilelece dijunasita kahormatanana. Tapi nurutkeun ceuk katerangan ti pananya anu ayeuna mah ngaran Basuma teh nyeun akal-akalan da eta. Aya rongan harta aing bari aing rek dileremokeun ka incuna. Untung aing teh jadi kawin ka incuna Basuma. Bari manehna sorangan anu ngabedokeun tina alasan alatan ti heula basa aing jeung manehna rek ulin ka kota tepung jeung Mayang Sari. Nyati harita keneh manehna ngabatalkeun. Lamun seug aing jadi kawin ka incuna Basuma, geus moal henteu dulur-dulurna ngarongrong ka aing. Geus puguh manehna tuluy-tuluyan ngabarungsinang menta itu menta ieu. Acan akina ninina, wah lamun teu apa, teu ponok umur majigana. Akhirna diri aing jadi kieu nincakan paribasa. Nete semplek nincak semplak cudog-dog tinggal igel. Ngoro julang ngalepaskeun pusing we paribasana ieu teh heueuh. Lamun aing jadi tea mah kawin ka incuna almarhum Basuma. Heuga manehna ngadatangkeun ti kanyerieun. Nincak kana sisindiran. Hanas peuteuy teu dibeuleuh, pindang teri teu dibeuli. Hanas nu heubeul dipiceun anu anyar nganyeri. Beuki ka dieu asa beuki honcewang. Balik digawe ngarengkor rek liar asa sareungga. Dipeuting pitunuheun asa jararau. Salamun boga pamajikan mah meureun. Hate aing teh tenang we atuh beurang peuting aya nu ngawulaan. Atuh heudeung sangu moal meulian wae ka warung. Sangu mah da puguh teu boho. Ka warung sangu da puguh teu boga anu mangmasakeun ayeuna. Aya ge Mang Pajar ukur bisa nyang wungkul jeung ngagoreng enom. Sifat kitu mah kasebut nyayur teu bisa. Kumaha lamun aing balik wae kitu ngarujuk ka Mayang Sari. Daekeun kitu. Teu piraku teu daekeun dirujuk deui ku aing. Kajen rek diolo we lah dipangmeulikeun kongkorong mah 10 gram. Jeung baju budak piraku manehna teu haripeut di temongan kongkorong. Kongkohan teu nyahoeun aing mitnah ka manehna jeung ka si Budiman. Kitu ge ceuk almarhum Basuma. Ngan samingih aing nepungan Mayang Sari rek minta dibahanan heula. Kama eko sangkan Mayang Sari daekeun dirujuk deui ku aing. Kitu dina gerentesna para mitra sadaya. Cep Firman tina bakating ku baluweng ti pikiran. Eueuh anu ngawulaan akhirna make aya pikiran. Manehanana rek ngarujuk deui Mayang Sari. Samarukna Mayang Sari teh raranaan keneh. Padahal geus kawin ka Budiman geus aya kana 5 bulan. Waktu Cep Firman keur tungku trojol Mang Pajar badegana rojol di jero kalawan pok. Oh itu aden, aduh. Banyak dan mang itu tuang, orang itu di luar. Dan tenamai aduh, mang ke kamar sawaman namu kamar makan. Ingat tuang membutuhkan. Ada yang tidak tuang dia, tidak itu merawat lapar. Akan memulihkan totos kami, oleh karena sejam lampu. Sok dan tuang hula. Ayo, jangan penyawat telata tuang. Mang Pajar ngaburu-buru nikah dahar. Kembali ke deui tema Cep Firman asadaria. Itu deui mah tosan saha deui. Mana sinakeun kagungan antoseun aden teh. Benar ari tungguan teh mah eueuh.
rada teu parurun rek dahar temang pajar lah. Pikiran beuki dieu teh asa beuki baluam. Rek udar-idar hoream cicing we di imah kararasa. Sare tidai krut geus kubuheun atuh. Tidurang adalah puting oge. Waktuna sare ning asa jararauh pituduheun. Itulah malah kieu kitu salah kieu salah. Eta semplek nincak semplak ting-ting temang pajar. Gara-gara kuring kapangaruhan ku jenatna basum, nepi ka pamajikan diserahkeun, lecek manehna majarakeun pamajikan kuring ngalampahkeun goreng jeung lalaki seja. Bari walahu alam nya henteu pamajikan kuring nyalele. Karasa nama ayeuna we jadi jelema teu boga pendirian sorangan teh. Nu akhirna cilaka ku pola sorangan. Komo lamun seguring jadi makawin ka intina basum. Karena pasti we kuring ripuhna teh pada ngarongrong ku kulawargana almarhum. Atuh incuna geus moal henteu terus-terusan ngabarungsinan. Minta itu, minta ieu. Cacakana kabareto geus can jadi kawin geus loba pamentan. Ngan untungnya manehna ngabedokeun gara-gara kamari ieu basa kuring jeung incuna basum. Reka kota di jalan Patani jeung Pototon. Dengan cari ayo memang aya bodoh hati kenapa kuring dan masih aya pikiran hayang baris deui cukup firman harangkeun ka aya ardinya keur aya dina kasih tegah. Muli deui Aden teh ka mana Aden? Muli kanu janten ibu Rama Jung? Tanya Pajar bari neuteub. Lain hayang balik deui kanu jadi indung bapa. Tapi kuring mah hayang balik deui we ka Mayang Sari. Ya Allah, hutan aya emutan palai ngauihan deui neng Mayang Sari Aden teh. Na teu lepat ku kupingan teh kitu? Ceuk Pajar si Janu kaget. Nya hayang ngaruju deui Mayang Sari. Ih, sanes ku kitu eta Aden ngan aya emutan bade ngauihan deui patilasan. Sagala sapertos anu teu aya deui istri Aden. Atuh milari deui we nu sanes jalan istri mah teu kirang upami Aden palai kagungan deui istri mah. Entong ngauihan deui patilasan isin atuh pandar Aden ari kedah ngauihan deui patilasan mah. Sapertos teu aya deui istri Aden. Cek Pajar, siga nu teu satuju nu jadi dunungan rek ngaruju deui popotongan. Atuh asa nganghinakeun. Memang bener ari awewe mah teu kurang masing rek kaparawan rek karana ge Mang Pajar. Ngan ari anu anyar macan tangtu sarua akhlak kalakuanana jeung kasatiaanana. Komo kasebut parawan keneh macan aya pangalaman dina ngalaksanakeun kawajiban kanu jadi salaki. Da sok aya kasebutna parawan atawa anu geus ningkat dewasa teu bisa nyamal-nyamal acan. Ari nu ti heula mah geus kanyahoan akhlak kalakuanana jeung dina ngabulaana teh. Jadi perkara kasuka mah teu bisa dihalangan, teu bisa dicare ku nu sejen mah. Sanaos moal ge. Dangem kitu teh sanes teu kenging Aden ngauihan deui awe patilasan ge. Mun eta we atuh saur nu sanes teh saporos teu aya deui we istri. Ulah ulah aya nu nyaurkeun tuh geuning akhirna mah. Balik deui kana ti heula. Sareng deui kapan Mayang Sari teh kasabat hiji istri. Nu kenging dilalece ku pameget sanes Aden. Uktosna kapungkur saur Aden Mayang Sari. Kagungan lampa awon sareng jenengan Budiman. Numawi ku Aden teras dipirak oge kalaen Budiman kantos diatur dieu dicarita ku lalajengan Aden. Mang Pajar bari terus ngeusi. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa anu sami-sami ngabandungan idongeng. Harita Cep Firman nyarita deui. Keun bae masing aya nu nyarita kitu kieu oge Mang. Daek denge henteu entong. Ongkohan mah kuring nyerahkeun Mayang Sari teh beunang disebutkeun keun aku pangaruh jenatna Basuma. Ningangkeun harita mah kuring bolos strong ujug-ujug percaya we kana caritaan Basuma. Padahal manehna teh hayang nepungkeun jodona incuna ka kuring. Da eta aya tujuan utang tu jelasna mah rek ngagerejud harta kuring.
ngan untung we incuna ngabatalkeun tina alatan panggih jeung Mayang Sari. Samalah harita manehna kungsi ka dieu tepung jeung Mang Pajar. Coba lamun kuko kuring jadi kawin ka incuna Basuma, geus moal henteu we kula wargana ngarongrong ka kuring meureun. Aduh sumun eta kinten-kintena upami ku aden diuihan deui teh. Nya kinten-kintena anjeunna teh kersaeun kitu. Pajar teh leupas tina paneutupna. Moal nepika teu daekeun sabab ku kuring rek dipangmelikeun kongkorong jeung pakean. Samalah kuring rek menta di bahanan pikeun mikat hate Mayang Sari ka Maeko. Sangkan heueuh Mayang Sari tatarik ati ka Gembang Rasa. Da Maeko mah geus terkenal si dukun peletea mang Temal Pirman tetep rek ngaruju ka Mayang Sari. Nya sumun ari aden parantos buleun mah patekadan bade ngauihan deui ning Mayang Sari teh sawios-wios. Sakawitna mang seolah-olah ngahalangan teh. Bilih aya cariosan anu teu raos jelasna mah. Bilih janten perhinaan ka salira aden. Tos atuh geura tuang we ayeuna mah aden suhun. Ieu bilih kabujeng ti Isman teh suhun. Nya arek ongkohan geus karasa lapar ayeuna mah. Ceuk Cepirman bari ka jero kebat asup ka kamar makan. Harita keneh Pajar kebat ka tukang ngoncikeun panto anu kapipir tuluy ngampihkeun motor. Nyaan gilig ngapikir gede hate Cepirman hayang ngaruju deui Mayang Sari. Sabab pamake ti amal almarhum Basuma geus laas. Lamun laas teh mah timbul sadar samalah make inget ka budak sagala. Heuleut 3 poe ti harita isukna Pirman balik ti kantor teh. Barang beuli samping jeung rok 2 potong. Atuh kongkorong emas 10 gram jeung baju budak 4 potong. Ti ditu nama para mitra. Keur mikat hate Mayang Sari dipalardaekeun diruju deui. Balik ti kota henteu balik heula ka imah terus kebat ngajugjug imah Julaiha make motor. Sedeng hate sajroning keur tumpak motor teh ngagerendeng. Mayang. Ieu akang geulis rek nepungan anjeun sabab akang geus aya kana 10 poena. Inget bae teu sirikna ti peuting ka impi-impi. Ti beurang ka picangcam. Peuting ka eling beurang ka picangcam teh lain bobodoa. Geura samut ku budi anu marahmai. Ti saseret ayeuna akang geus moal rek ngareupaskeun deui diri anjeun. Moal rek ngaraheutan deui hate anjeun. Ti heula akang nyieuna ieu kahianatan. Sasat atuh teu sadar beunang ku pangaruh ti ngaran Basuma. Ku ayana kitu akang hampura jungjunan. Kitu dina gerentes hate Pirman kalawan teu sabaraha lila di jalana. Geus anyog harita teh ka imahna Julaiha. Jero turun tina motor. Kalawan motorna ditunda di pongpok imah. Hanapeun tangkal jambu batu. Nu kabeneran harita Budiman keur kaluar kota. Aya tugas ti dununganana. Ari Mayang Sari keur ngisikan atuh Julaiha keur ngahuapan budak. Ku tim di tengah imah. Sedengkeun budaknya nyaeta anakna Mayang Sari ti Pirman. Caturkeun umurna geus 1 tahun setengah. Samalah geus bisa leleng ka halu. Kalacat Pirman unggah bari ngajingjing kantong dieusi ku balanjaan pakean. Pangapunten. Punten. Pirman pupuntenan meuni lentong. Mangga. Julaiha kesitne malan bari nyirilik rek muka panto. Bari teu nyangka nu pupuntenan teh Pirman. Kaletek Julaiha muka konci. Ana brai horeng nu pupuntenan teh Pirman. Ya Allah, geuning encep. Haturan encep kumadamang. Ceuk Julaiha ngabageakeun. Pangesto mama semulihna nu di dieu kumaha daramang mama? Tema Cepirman bari ngasongkeun jingjingan tuluy sasalaman dina lawang. Berkah dina wangkid ieu mah encep mangalingih. Julaiha ngaku sakumaha biasa henteu nyirikeun anu micua bus Pirman ka jero kalawan pokna bari rek nyambat budak. Sep piap ka dieu ka apa bageur? Ceuk Pirman nyebutkeun ka dieu ka apa? Bahwa budak saha nurek disamat. Sedang budak nu katelah gumilar teh nurek disamat ku Pirman kalah kamurungkut. Bari sigarek ceurik sabab beku teu wabuh teh. Da puguh budak ditinggalkeun ku Pirman keur orok keneh.
geus kitu Firman pokna. Rupi mayang angkat ka mana mama? Meni asa sarepi kieu. Aya nama emang itu nuju ngisikan ke urang wartosan heulanya Asep. Temal Julaiha tuluy ngaleos ka tukang rek ngabejaan Mayang Sari. Ngaso heula para mitra sadaya geus kacipta we. Aduh, rek tadi nama rek nepungan bobotongan rek diruju ai bobotonganna geus boga deui salaki. Aduh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Julaiha atuh tuluy ngaleos ka tukang rek ngabejaan Mayang Sari. Hari cep Firman harita waktu Julaiha ngaleos teh gancang muka bungkusan tuluy di air, diawurkeun kana lawang kamar jeung kana kolong kursi. Si horeng nu diawurkeun teh menyan, meunang ngarieuh lembut pamahanan madukun katelah maeko. Hari hate geus boga kayakinan Mayang Sari pasti bakal daekeun dirujuk deui. Harita Mayang Sari nyampak keur ngarihan atuh Julaiha pokna. Neneng, mamah meuni asa ada dina pangimpian ieu lain bobohongan. Asa jauh tina ukuran, asa angang tina gamaran. Tapi kitu aya naon mamah? Tanya Mayang Sari bari ngalieu. Aya Firman ka dieu. Julaiha satengah ngaharewos. Kumaha mama? Kukupingan teh aya Firman. Mayang Sari bangun anu ngarenjag. Di bejaan aya Firman teh. Nya aya Firman. Ah, nu leres mama. Mayang Sari siga nu cangcaya. Ih, ari eneng nyahan aya Firman jeung teu ngalingkun neng ka ditu. Keur naon mama ngabobodo da moal aya untungna? Tema Julaiha. Rek naon atunya maya ieu manjang munyung make luas nete deui ka dieu moal ngadak-ngadak cingkud gitu eta diteroskeun ku mama bade aya naon saurna ka dieu teh ceuk Mayang Sari siga nu teu suka kadatangan ku popotongan uka teuing da can barang tanya mamah mah yung we hayang nyaho ku neng tepungan nyahan kanal kulit beungeut jelema teh geus kasebut jadi deungeun-deungeun make kumawani ka dieu. Upi mama sasauran abdi tos nikah ka Kang Budiman. Cek Mayang Sari di barung beungeutna rada beureum. Teu nyaritakeun naon-naon, Neng. Teu nyaritakeun Neng geus boga salaki deui ka Den Budiman. Iwal tinggal bageakeun we, mamah mah harita teh. Sae we teh disaurkeun abdi tos nikah deui. Keun ku abdi bade ditepangan. Hayang terang we naon maksudna, rek naon perluna make los-los ka dieu sagala. Narek ngadatangkeun pidorakan deui kitu. Ceuk Mayang Sari bener-bener si janu micua na teh kalawan pokna. Punten liat karihan heula mama, bilih kasaatan. Najung katukeun karihan maku mama. Temal Julaiha poloyong atuh Mayang Sari ka jero, kasampak Firman keur tungkul. Ini aya tamu, panginten teh bade hujan teu cios. Ceuk Mayang Sari ngabengal harita teh para mitra ngaberag-berag maneh padahal hate mah cua bea kadaek ras inget kana kajadian nu katukang-tukang. Nya cager mai Firman meni curing hak tur semunu ato ningali kaayan Mayang Sari katingalina asa beuki geulis ayeuna mah awak montong tur lingsing atuh cenah para mitra ditinggalian manehna meni asa siga kumaha we asa ningali bidadari kakara turun ti kahyangan kitu ditinggalian cep Firman. Pangesto geuning sisinan tenen ngai keur sarurumpaheun muli ti mana akang teh? Mah teu aja we samala niat nama ti mangkukna keneh akang teh mah. Upi kitu aya prayogi naon atuh tos lami na mae keur saka dieu deui. Mayang Sari tuluy neuteu. Nah maksudna maka hiji hayang panggih utama nama jeung budak. Ari tepang sareng urang kali saha ka? Ah Mayang mah. Sok kitu make nanyakeun budak saha sagala. Nya moal budak saha deui ari lain anak akang mah. Nu bieu keur diais ku mama, temal Firman bari siga nu kapi asem. Nah akang teh kagungan putra kitu ti abdi teh.
tanya Mayang Sari bari telepas tina paneutupna. Mayang sok ngaheureuyang gitu. Moal pati-pati akang ka dieu bari nyebutkeun hayang panggih jeung an budak, lamun akang teu boga anak ti Mayang. Dan Kang Firman teh rumaosnya kagungan turunan ti abdi. Aduh buguh we rumah sama May. Kunaon ari akang rumaos kagungan turunan mah ti abdi neme ayeuna palai tepang kalayan emut ka putra. Disangki ku abdi mah akang teh teu kagungan turunan ti abdi we aya satauna langkung teu ka dieu-dieu. Eta pangintos lain-lainna deui we sareng abdi mah. Ari ayeuna neme emut ka putra. Upami leres mah akang rumaos kagungan putra. Nah atuh teu nepanganna ieu. Teu nepangan acan tetebiheun kana ngintunanna. Nepangan ge henteu katawis teu tanggal walerna teh ka putra atanapi siga nu teu ngangkeun putra. Buktosna ku abdi disangki teu ngangkeun putra teh waktos tepang di jalan abdi ngawartosan urang kali udur tos 3 dinten bujeng-bujeng kamasihan kangge ka dokter teh ngalayat ge henteu ukur nyaurkeun ke akang rek ka ditu bari henteu. Da eta panginten sieun atuh kudu digeneng ku akang. Ceuk Mayang Sari satengah nyekseukan bari beungeut semu beureum. Ngaso deui para mitra sadaya, ngaso deui ngaso. Harita sabada Mayang Sari cumarita kitu Cep Firman nyarita deui. Mayang lain akang teu inget atawa beh dituna disebutkeun teu ngaku anak. Nganu ka tukang-tukang mah sasat keur aya dina katusadaran. Jelas nama akang beunang katipu lamun katipu teh ama ku hiji jalma. Sedeng eta jalma nu rek nipu ka diri akang teh beunang disebutkeun kulawarga si mamah di dieu. Nyata Basuma almarhum. Samalah nu nyaritakeun Mayang boga kalakuan goreng ge ngaran ngaran Budiman. Manehanana ngan sabalikna keur diri akang teu boga sakudua. Teu boga sakurangkepan ujug-ujug percaya we kana caritaan manehna. Tapi ka akang luas megatkeun duriat jeung anjeun. Ku dasar kitu ayeuna akang ka dieu teh kahiji menta dihampura tina sagala rupa kasalahan akang lahir batin. Kaduana akang hayang panggih jeung budak. Katiluna nyaeta rek nerangkeun perkara caritaan Basuma kasih mamah di dieu. Ceuk Cep Firman ngadak-ngadak menta dihampura ka Mayang Sari tur ngarumasakeun salah. Bari ceuk manehna nyieun tindakan kitu teh keur teu sadar beunang katipu ku Basuma teh. Kang, kutan kitu lalakon akang nyieun tindakan ngajadikeun raheutna batin abdi teh. Mata kitu pisan May. Jadikeun ku akang rek didongengkeun ayeuna nya. Tapi hanya kalau waktuna kaburu beak ieu teh urang tuluykeun isuk atuh carita akang ngeunaan Basuma. Tuh para mitra waktosna rupina dugi ka dieu heula carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari karangan Watatang.